Cek kedap cek. Anak bisa kontol gede siapa? Udah siap balikan huy aing. Hamja dah siap. Dai, ngalamun wae maneh mikiran naon? Aing kemikiran negara kan. Anjing mikiran negara, Hola aing mah nasionalisme. nasionalisme meureun. Hola eta pokona mah. Dai karesalnya hirup kieu-kieu wae. Atuh arek naon deui urang mah, ngopi henteu, ngarokok henteu, pamuda bager urang mah. Kok mau mabok mah heuh? Tuh heula haram eta mah. Tadi nempo berita teh Dai. Henteu emang kunaon gitu. Tanu ngebahas Incu Nabi teh ya. Oh eta mah geus lila. Emang eta can beres lain gitu. Encan. Cek maneh eta mana nu bener? Ai cek urang mah eta lain incu nabi da. Bener lah eta Incu Nabi. Pan aya silsilahna ge. Lamun bener teh mah incu nabi, kunaon maneh nambung di tes DNA ayo? Pan eta geus pugu aya asal usulna. Moal gaya buktina. Teu percaya aing mah. Geus teu percaya mah. Sabodo teuing dah. Emang teu percaya aing mah. Da emang palsu eta mah. Berarti mana kafir, teu percaya ka Incu Nabi. Teu nyokan agama lain. Aing malah teu percaya kana agama, aing teu percaya ka incu nabi. Nya zaman kiwari aya incu nabi bari kalakuanna diurekos kitu. Sia ta anu kafir mah. Sia meureun nu kafir mah. Sia anu kafir. Itu si kafir tuh. Eta cok, sia da mah teu percayaeun bahwa Habib teh Incu Nabi. Emang aing teu percaya eta mah. Aduh, ya mah. Merebutkan paisan kosong, parang saing naon. Nah, aing nu disebut cucu mah ieu urang boga anak. Nah, si anak urang teh disebutna cucu atau incu. Ayeuna anu ngaku-ngaku cucu atau incu eta tempo geus baratus tahun manehna ka tukang anu diakui ku manehna teh. Atuh amun kos kitu mah urang oge bisa wae ngaku-ngaku cucu Nabi Adam. Dan kurang kan geus teka ieu sabab jauh teuing. Situ bari jeung ku sia diributkeun ngomong pak kafir-kafir deui ge ieu kafirkeun itu ngafirkeun sarua jeung ngarebutkeun papaisan kosong kitu teh gunana Heuh nya urang-urang sadar ieu. Urang ngarebutkeun naon dipikir-pikir pas nu gelo nya. syukurna aing saladar mah tah ayeuna urang nu sadar ulah kabawa ku arus kabawa ku sakaba-kaba ulah tuh turut munding. Aduh, salah kita gablek, gedeng dege parbo, rek main reboan. Nyabarala. Aduh. Ayo cek emai. Kenapa mai? Kerja sapu. Oh, lain kuda kan. Atuh lah, jelema mah nyiro terus di mana? Oh iya, masih di warung beli sayuran. Di sana tuh nyiro. Oh, era tadi warung era tadi. Bu Haji. Ih, meni saeuti keningalan bara duit itu dia. Ah, kieu we, paling ieu dia 15.000-an. Ih, mendingan di ditu tuh. Di Mang Ucup. Loba aku cengeun ge. Teu engke mah saeutik ge. Yang penting mah kuring bisa masak di dapur. Nah, tuh cuk. Pak RT kan ngaduda ayeuna. Oh, nu bener Pak RT. Ngaduda. Kamari urang teh cek anak urang keur ngaduda ayeuna. Oh. Eta ceu, pamajikan anu di Arab. Salingkuh deui. Oh, ada cucu matanya. Oh. Lain karunya amat ya Pak RT-nya. Oh, selingkuhanku pamajikanana. Urang ge nyawa cek anak urang jargoy kamarina teh. Ya, tega amat pamajikananya. Oh Pak RT, ku setia nanti selingkuhan iku pamajikanana di Arab. Kumaha deui geus nasibna meureun Pak RT kitu. Cuk. Ngomong-ngomong anu boga duit teu. Anu perbo. Ah, duit di mana? Cemai, ieu ge. Boga duit 15.000 na. Menang hutang di Bu Haji. Aduh, aing amun aya si emok kumaha. Sugana deui semoga meureun ka 3.000. 3.000 malah. Oh, teh boga cemai. Atuh, emang dengan mana be dengan
utangon. Liur aing mah. Cuk. Saya mau Cuk? itu, Cuk. Mana? Saya mau orang Cemai. kabur ah. Oh, Cemai. Oh. Bang Hemo kita. Orang ngeret nyumput Cemai. Kemana Cemai? Ngepek ate Cemai. Orang ngeret nyumput Berang maju kalor janda denok teu tembong deui. La si Ar. Woi. Ngalamun wae sia. Aing kemari ku tetelo tuh Pak, sia ngalamun bae di ge. Sia deui bosen aing nempo sia. Sia ngomong tadi saring aing ge bosen nempo sia asa nempo tai pali dicai. Punuk sia daripada sia kos kuya batok. Bodo amat sia boten. Geranding sia dah. Poe oge mabur sia kayak itulah. Sebiasa wae ngomong kunyuk. Nyaho sia aing ngalamun ge. Yang kawin sia. Yuk. Ini milu sia jeung aing yuk. Aing boga orderan. Muah aing nyaho sia arek pesendam nipu aing deui. Serius aing mah. Mangna sia tuang nipu. Serius ayo orderan naon? Hayo tuh. Oh, orderan ieu yo. Nyebutan melurung aing. Goblok sia. Kunyuk sia goblok sia nipu aing. Sia kunyuk sia nipu aing sia. Oh. Aya wae si Emo. Agang gua keur nyapu wae. Pugu mah salaki aing teh sebalik-balik. Aduh, sia kontol gede, sia kontol gede. Haram gada sia. Gara oblong sia emang nagis sia. Jebrok sia lompatan sedak detik bae. Haram gada sia. Sudah aja ngeueut. Woi, karena naon sia? Keur karumpul. Biasa ya bet. Terus misalkan ucing jeung anjing ribut tadi. Sia. Nipu aing kunyuk. Mana cok ucing jeung anjing? Tak gigireun aing nu kanan kiri tah. Oh iya. Ieu ucing lo. Yuk sia ngeledek aing sia. Ayo. Ribut Ayo. Adi sia, jauh-jauh datang ke sia ribut. Begeus tadi aing misalkan budak ieu ribut. Datang sia ribut deui wae. Aing ampun. Nyaho sia ngariweuh wae ih. Niat aing niis lah dia pas ribut para rusi. Coba saja rampai. Paras bae kieu. Sudah. Smack. Dasar emang anak jodoh. Kapanggih deui jeung si Denoknya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Deketan ku aing deketan ku aing Asa merinding amat. Apa aya juri ge nya? Cuk. Astagfirullahaladzim. Pak RT. Anggekeun bae parang sajuring. Cuk. Reka mana? Sorangan bae. Rek baturan moal ku RT. Moal Pak RT. Teu kedah. Si cocok pura-pura wae pada mah hayang eta diantar ku Pak RT nu ganteng kieu Terserah Pak RT tah mah. Atuh rek diantar. Ayo teh diantar mah teu nanaon. Ayo atuh ku RT diantar. Ayo atuh. Singan labu. Cuk kedap cuk. Naon Pak RT? Ih leungeun ucum nih alus kieu pisan. Ini kos salju. Pak RT bisa baik. Cuk ngomong-ngomong aja janda. Istilah can. Oh, atas lami Pak RT. Menang teh daftar Pak RT. Daftar. Daftar nah Pak RT. Kos nu teu ngarti wah.
Oh, Uceng ngerti. RT rek daftar maju lain. Lain atuh. Sudah pengerti baik. Angis dewasa meureun pada teh geus lilah. Kecilan yuh. Hah, Pak RT wae. Teu inget umur. Ngus kolot oge ngus bawa tanah. Nah. Ngus partenya urang rek balik heula rek nyangu. Haju aja kumaha Pak RT. Ah, sabodo eta mah. Aduh. Gagal ieu mah. Kaduda deui. Lila. Waduh, dak. Perasaan hidup kieu bae perubahan. Oh, nya betnya ini perubahan sama sekali. Oh, siapa mada resu. Ada sunaon dai. Masa depan suram. Oh, siapa badar suka beoge. Da sia. Teu boga kahayang kitu hirup. Hayang lah bet aya. Aing cita-cita mah hayang jadi vokalis band. Ai sia teu ngaca diri. Buka rintik kan jadi vokalis band. Pas rinyu oge. Siap, vokalis band kepret meureunnan. Nah, sia ya, ngaca diri sia. Jadi vokalis band sia. Kena buka rintik oge supaya lempeng sia. Odeng. Mending kene aing boga kahayang daripada sararia kahayang. Atuh urang ge boga dai cita-cita mah. Emang cita-cita mana naon enggak? Nah, gak sia mah paling ge cita-cita sia buka ternak ieu beurit meureunnan. Yang ternak dicunguk bet tuh. Oh, bener. Lain lah bet. Aing mah cita-cita nah hayang boga ternak hayam. Geunaheun sigana loba hayam. Bagus oke sih gak cita-cita mana? Ayo mana gue? Bet, bukan cita-cita naon? Cok, cita-cita urang mah yang bisa hiber, yang bisa ngalungit. Tuyul beneran. Kuyang siapa? Ya mau boga cita-cita kos gitu. Ujung ngintip ya mah tinggal bangsat. Saya omes. Yo, cita-cita mah kos aing loba duit supaya tareh kawin, boga pamajikan 5. Atuh hayang ka bego cita-cita eta mah. Sarutu hayang. Anggerahan cok saminggu bisa. Nah, benernya geber terus seminggu hari tur teh coplok mah. Klok betnya. Atuh heuh. Ai maneh cok yang jadi naon? Ayo made ya madai. Mau kalotakan cita-cita orang mah masih kena hadap kena otakna. Anjay, bet mau kateuleman ku maneh mah. Oh, siang sarua rintik. Geus enggah mending balik heula. Gua kemarajuan ngaroba jeung cari mah. Udah balik aja lah. Maneh mah teresep cok. Oh, cok Dasar aki-aki. Alah wiu. Bisa sih. Wiu, RT. Monya haram. Sia ngomong haram-haram sia. Geus nempo asak nama digaros ku sia nya teu beak. Dai, Naon? ningal hui. Ayo berangkat bet. Oh lah. Mantap sih bukan aja. Mau diajak kasar gue malah. Ayo bet. Kodong ente lu, ayo. Mana poin bet? Kan RT moal saya kedeung. Ayo, bro. Cia. Baik gue aing lain. Sia. Gawe uludak glade gue sia balikan hui aing hamjadah sia. Lokna gue sia. Mang nage sia. Robet mamawana sia ke gedung sia. Ah, sia emang nage sia monyet sia.